Ya, tadi teh kan mama berang nyehilnya. Batal moalnya puasa mama. Ya moal atuh da nyahil mah teu ngabatalkeun kana puasa. Mun di rumah makan Padang nyehilna. Emang mokel di Henteu. nya moal atuh rek dihareupeun rumah nasi Padang rek dihareupeun warteg nyehil mah dan teu ngabatalkeun kana puasa. Kecuali memeh nyehil mama dahar heura eta di nasi Padang jeung rendang. Tak batal karek. Nya moal atuh isuk mah rek jeung endog we mah teu kudu nyehilnya ya. Please nya Neng Yuki Kato. Masalahna sanes nyehilna. Nya anu ngabatalkeun kana puasa. Tapi masalahna eta nasi Padang nya ngalangkung eta kana genggerong Neng Yuki. Nya. Terus jeleg gue ka dieu kamarkaan we Neng Yuki teh. Ya. Lebaran ayeuna mah moal hayang baju anyar mama. Tumben anjir. Kumaha deh? Alus kene nu kamari ge. Oh nya atuh aya ralus keneh. Meuli deui bisi mubajir engke. Heeh, hoyong naon atuh? Mau kena oge alim Alimnya mau kena ge. alanyar kene nu kamari ge. Oh atuh. Syukur atuh aya kitu mah. Hoyong naon atuh mah lebaran ayeuna. Hayang langsing lebaran ayeuna mah jeung ulah bau badan we. Heeh. Yang langsing anjir leuwih mahal ti baju atuh. Tapi aya ketang nu leuwih murah. Gampang. Pokokna mah mamah bakalan langsing lebaran ayeuna namanya jeung hilang teh bau badan teh. Mama tinggal mengkonsumsi Mama Lemon. Ya. Nah, make mama lemon. Teu apaleun ieu mama. Ya, Mama Lemon teh eta teh menghilangkan lemak dan bau amis. Dikumahakeun? Dioles apa ditinyu? Ya, Neng Repalina es teh mat. Eta teh kan rasa jeruknya Mama Lemon teh nya. Tah raosna teh ditinyu sareng es batu teh. Dijamin pokokna mah sok we konsumsinya ku Neng Repa ieu. Dijamin Neng Repa. Nu bener ya. Bener. Atuh harek nyoba. Sok cobaan. Jamin ngebudah teh sungut. Ya. Beuki dieu nya jelema teh loba nu teu taramat puasa teh. Ngan garodin we unggal poe. Nya, pan akhir zaman teh meureunana mah. Jadi beuki ka dieu teh jelema teh beuki teu areling. Salah tuh udah ngabajaan imsak teh, make serine sagala. Kuduna make naon atuh? Nyamun hayang taramat mah kuduna make trompet sangsakala. Astagfirullahaladzim. Ini telenges teh ieu. Please nya ya, Neng Lesti Kejora. Lamun ayeuna ngawartosan imsak nganggo tarompet sangsakala. Ya. Laras, taramatna mah taramat. Ngan tamat jeung alam duniana Neng. Nya, ulah waka. Moal panggiri lebaran atuh meureunana anjir. Imsak ku tarompet sangsakala mah. Ya aya wae Neng Lesti ya. Ya. Bulan puasa ayeuna mah hoream tarawehan teh ah. Nah, kunaon? Mungkin mah sarua jeung hordeng masjid. Aslina? Heeh. Saya mah kanyang seurikeun. Ente alus eta teh mah. Ye, berarti nya mamah teh boga ikatan batin jeung masjid. Atur masalah nu kitu alus teh. Tarawehan. Lain kitu. Sok dipake ucing sumput ku barudak. Aya wae anjir. Neng Rike dia Pitaloka. Brad, Aceng boga pantun, Brad. Pokoknya pantun kolot-kolot zaman dulu gini, Brad. Mending mun balegnya, bener teu. Pasti teu baleg ya si Saraceng. Naon pantun kumaha? Ya, Brad, anu kieu teh geuning, Brad. Nu mencit meri dina rakit, Brad. Boboko wadah bakatul geuning, Brad. Cakep. Terus? Kan eta, Brad, lamun mencit meri dina rakit, Brad, lamun hiber, Brad, lesot. Kana leuwih eta merina, Brad. Ya, cek aing jadi dibahas.
nya kana leuwih atuh pan dina rakit. Di mana anjir rakit aya di gunung, di leuwih pasti. Terus Bobokona eta Brad. Mau bisa pakai wadah sangu deui nya Brad. Da urut bakatul meureun kotor eta Brad. please ceng, pan orang geus ngomong cakep. Tuluikeun eta hartina naon anjir. Ya, pantun mah lain ajang dibahas, ajang dihartikeun. Ya, cek aing ge nya, paribasa geus teu baraleg sih. Komo pantun. Lieur anjing. Hah, aya-aya wae ieu yeuh anjir. Dikotok di lebuan. Udah kemana geus dibagi rapat kos? Nggus Brad kamarina. Udah ke aing mah ranking hiji sih ya. Redangnya Ranking hiji ge bangga budak Kosim atuh. maraha maneh. Guru lagi bakat ku bingungan Brad, bakat ku pintar budak Kosim. Rankingan anjir polos we. Eta meureun disebut ranking 0 tanya. Ya, aya dina ranking mah setenya lamun misalkeun eueuh angkaan berarti bodoh anjir budak maneh eta. Da kumaha bapak nanya guys nya cek aing ge. Guruna we meureunna eta mun balagug. Si anjing ragu jadi guru belagu gua teh. Ai Ai maneh budak didinya Brad geus kaluar can sakolana. acan atuh. Geus murid ieu teh Brad teh anjir ka kelasna. Geus jam 5. Can kaluar sakola we kieu. Can bubar. Eta mah can bubar. Maksudna keluar pan tadi keluar teh geus beres sakolana meureun kos. Sia mah anjir sok saru sia mah anjir aya nanya teh. Kieu dah cai aing ge belat nasi kosiman ya. Cek aing ge. Eta budak didinya nya pinter cita-citana jadi naon. Jadi astronot atuh. Budak aing mah Ya, didinya nyaah teh ka budak Brad. kumaha deh. Bahaya anjir ngarang jadi astronot mah yeuh. Polisi galak di ditu mah. Oh polisi sih teh. Oh polisi wah di luar mah. Aing mah Ya, di dunia ge ladusing kusuk baralak Brad komo meureun di luar angkasa. Buktina eta astronot sabaraha helm sieun ditilang meureun. nya cek aing ge anjing sieu ge. Entah gitu konsepna teh sahrulkan. Parah aja. Ya, di helm teh di ditu anjir lain sieun ditilang udah. Seteh. Si cai ge. Aream cai ngejelaskeun ka sieun pada percuma. Jelaskeun oge. Geus we hah nya. Ya wae ya anjir ya. Jangkrik kalung. Kadang deui buka kos Semoga naon di mah suka tajil can. Kosim mah Brad puasa ayeuna mah sederhana we. Cek ustad ge Brad nu penting mah ngabatalannya sanajan ku cai herang korma hiji cukup Brad. Teu kudu ayeuna mentang-mentang beurang puasa putingna buka mak sekolah dipurak. Ulah cek ustad ge Brad. Tumen si ieu anjing biasa oge anjing bulan puasa basa eta. Si ieu pang mak na anjing. Kumaha deui anjing maneh eling jadi ayeuna mah jadi geus naon sih ngaranna teh geus sadar ayeuna bahwa eta teh salah. Lain kitu oge Brad. Puasa ayeuna mah pan teu boga duit we pedah Kosimna. Anjing. Ngomong teh bolak duit teh gitu teh kayak buka di mah aing. Sawae sih ieu. Ngomongkeun. Tah lebaran ge Brad. Cek ustad ge nya nu penting mah kembali ke fitrah, kembali ke fitrinya. Lain hartina kudu ganti baju anyar, sendal anyar, lain sebenarnya mah Brad. Nu penting mah saling maaf-maafanana cenah eta nu penting mah. Nya bener teu keblak duit mah anjing. Teu kudu make jeung loba kahayang. Oke, buka donasi guys, yang Mang Kosim guys nya. Isuk lebaran cenah moal kabeli ieu baju cenah jeung calana. Beri badan nu nyumbang aya nu baju urut atunya atau sendal urut nu tos teu kaanggo anu kaalitan itu sok kasihkeun. Ya wae anjir ya. Tumila baseuh